Astagfirullahaladzim wewe mana tegas haji kudu bisa rendah hati harta sawah motor anyar eta mangan titipan ulah disombongkeun deui nya sing eling. Aya WA ti Haji Udin ngajak bareng ke undangan isukan tapi nah make nanyakeun urang rek numpak naon maneh boga ongkos teu. Wah iya mah ngalain ngajak bareng tapi nuju ngahina tipis-tipis ke urang. Sabar wewe bales we manggaji insyaallah pake motor kitu hunggul ulah dipanjangan tapi maknya Haji wewe eleh gengsi isukan dewe lah rendah hatina. Poe ieu mah orang pareheula balas kieu lah hampur Haji urang mah teu tiasa bareng jeung maneh rek bawa motor anyar nu karek datang ti dealer nu batur ge meuni silih antri hayang nginjem maneh mah numpak motor butut we nu zaman baheula teh aning hei tah kan maneh Haji Udin